saha kulawarga papalayon ciamis katurkeun. Aya daya Prabu Singapura wastana daya Ciamis daya luhur lempar datang cor-cor cai pungaplo jalan nalalega di hapitang kalakamari sajarah nu di momore urang tong hare-hare sing jadi kore jatate negara urang mumule putilasan Kangjeng Prabu wastana nonya tasiti nada cemar kanguningan ade dogi kekiwari di pendem di lembur cepat wangi dugi kekiwari ajen jati diri bangsa pancen urang sarerea sanajan tukar jeung ora demi bangsa jeung negara daya luhur semungang pakuan anu digali galih batin nasumerang ka Gustimu maha suci cait 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 kopi 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 papa paparih di let let moal seri seri sareng abdi
pun menak tuh ngaradiri mangga urang sesarengan macem kenasa ni seni kagungan kesenian tuturunan Sunda wawatahapan melepak sing resilidang dosan sangkan janten suyunan terak bikin keamonan sing luyu sabilu